Sampurasun. Wilujeng enjing wargi sadayana simkuring Arsenal Habibullah Fatri Yusuf sareng simkuring Tazkia Ramadhani wilujeng sumping dina program Warta Update 11 Garut. Garut kiwari terus nembongkeun kamajuan dina widang kreatif salah sahijina nyaeta tempat foto nu beuki dipikaresep ku masyarakat. Leres pisan salah sahiji tempat nu keur narik perhatian nyaeta Foto Happy anu parenahna di Nusa Indah Jalan Suryadinata Garut. Foto booth ieu nawarkeun jasa foto kalayan konsep modern jeung hasil nu kualitasna HD. Pikeun terang langkung jentre, urang langsung nyambung ka reporter nu atas di lapangan. Mangga. Hatur nuhun, wilujeng enjing sadayana ayeuna abdi aya di Foto Happy. Di Jalan Suryadinata Garut, salah sahiji tempat anu rame didatangan ku balarea. Di dieu aya seueur spot anu estetik jeung unik sarta anu endah jeung instagramable, cocok pikeun foto jeung babaturan sarta keluarga. Foto booth ieu ngayogikeun rupa-rupa background foto nu estetik, kalayan pencahayaan nu alus pisan. Tempat ieu cocok keur barudak mora, ulah warga ugi masyarakat umum nu hoyong ngabadikeun momen penting. Salieun teh eta, proses foto lumangsung gancang sarta hasilna tiasa langsung dicandak ku pangunjung. Oke, di dia abdi ayeuna sareng karyawan ti Foto Happy. Sareng AA Agung. Agung abdi bade naros sabaraha patarosan. Nu kahiji, naon ari tujuan didirikeunna tempat foto ieu teh? Tujuan didirikan tempat foto ieu teh mungkin salian ti ngayakeun lapangan kerja baru mungkin kanggo nambih-nambih perekonomian di daerah gitu. Oke. Nu kadua, naon anu ngajadikeun tempat ieu teh beda ti tempat foto sejenna kan di Garut mah seueur pisannya gitu. Mungkin nu ngajadikeun benten ti tempat ieu tina segi tema sareng konsepna. Mungkin di dieu mah kan konsepna teh ti university atau universitasnya. Janten beda ti nu sanes, anu sanes mah kan saukur foto box biasa tapi di dieu mah terkonsep oge gitu sareng nu bentena teh tina luasna. Mungkin di dieu mah bisa seueuran gitu, kanggo seueuran bisa muat kangge 15 lebih lah. Oke. Nu katilu, target utama pengunjung utama tempat ieu teh saha wae nya? Kanggo target utamana paling ti marurang kali sakola atau napi ti marurang kali anu kuliah di dieu mungkin. Nu kaopat, naon tantangan panggedena dina ngatur jeung miara tempat ieu teh? Tantangan pangageungna sih tina saingana sih. Tapi kanggo miara nama kan ieu cukup luas jadi mungkin dina kebersihan ge harus tetap terjaga, dina kenyamanan konsumen oge kudu dijaga oge. Dina mungkin bisi panas atau kumaha bisi teu nyaman kumahana gitu. Nu kalima, naon inovasi anu bakal dikembangkeun ka hareupna? Inovasi anu dikembangkeun ka payuna mungkin masih di foto box sami keneh mungkin bakal benten tema. Bakal tema-tema anu terbaru gitu. Oke. Nu terakhirnya, kumaha respon pengunjung saprak di tempat ieu teh dibuka gitu tempat itu dibuka? Respon pengunjungnya positif masih keren gitu, beda dari yang lain gitulah biasa. Pemirsa, ayeuna di dia abdi sareng pengunjung ti Foto Happy. Sareng teteh? Sareng Teh Alia. Teteh Alia, abdi aya sababaraha patarosan ieu kangge teteh. Nu kahiji teh cenah, upami nurutkeun pamadegan teteh, kumaha sih suasana saatos foto di Foto Happy teh? Saatos nama siga namina we nya happy lah ka abina ge. Jadi saatos narima hasil foto teh nya bingah. Terus teteh terang aya tempat foto Happy ieu teh di mana? Mun abi mah tina rencangan seueur oge nu ngarekomendaskeun ka abi teh cenah ieu teh sae estetik gitu. Teteh aya pesen teh kangge Foto Happy ka payuna gitu. Mugia teras kreatifnya
sareng ngadamel banyak di studio, sareng ya intinya mah terus berinovasi. Nah, nurutkeun teteh kumaha kanyamanan jeung kabersihan di foto happy ieu teh? Ditinggal ti luar oge tos sayanya tos bersih tos enakeun, terus aya tempat dudukna jadi anu teu acan di foto teh tiasa ngantosan bari calik. Terus teteh teh paling resep spot foto anu mana sarta eta teh kumaha? Resep teh anu classroom anu di mana anu rek di foto teh biasana ngangge sarang dasi bet resep soalnya estetika jika di luar negeri kitu. Upami nurutkeun pamadegan teteh, worth it teu atawa rugi teu foto di foto happy ieu teh? 15 sampai 20 ribu buat 5 menit di foto teh saur abi mah worth it lah nya dina tempat lagi tos hasil lagi estetik gitu jadi teh worth it ae. Hatur nuhun teteh Alia. Sakitu wae pemirsa laporan ti Abdi Mera Ayu Anagatini Hadisti salaku reporter pamit undur diri Wilujeng Enjing. Hatur nuhun kana laporan ti saderek Imera. Wargi Garut, eta tadi warta ngeunaan foto happy. Salah sahiji tempat foto booth nu tiasa janten pilihan, pikeun ngabadikeun momen. Sim kuring pamit. Dugi kapatepung deui dina Warta Update 11 Garut. Kabar 11 Leuwih geuwat, leuwih akurat. Hatur nuhun.